Nyi Iteung pamajikana kabayan teh nuju hamil ngora. Manehna teh ngidam hoyong pisan nangka. Tapi si kabayan dasarna kebluk saradaek ngala nangka. Dina hiji isuk, Iteung nyamperkeun kabayan nuker sasarean di bale hareupeun imah. Kang, hayu atuh pangalakeun Iteung nangka. Duh, Nyai, keulah Kang duduk keneh. Kang mah teu sayang ka Iteung. Ih. Nak, Nyi Iteung angkat ka bumi emakna kabayan. Nepi ka di bumi emakna kabayan. Ma. Aya naon ieu Nyai? Itu, si kabayan. Pas Iteung teh yang pisan nangka tapi si akang mah alin pangalakeun. Keun we, kumaha diomongkeun ka si kabayannya, tong ceurik atuh. Emak sareng Iteung balik ka imah kabayan. Nepi ka di imah kabayan, emak sareng Iteung ningali kabayan nu sare keneh di bale. Hei kabayan, kebluk, hudang sia. Naon sih mah datang wae. Mana teh si Iteung keur hamil ngidam nangka lain mah diturutkeun malah gogolan tepuguh. Engke dipangalakeun. Buru ayeuna mangkat jangan nangka nu kolotnya nangkana. Tuh urang mangkat enak. Aya oge nangkat teh kolot euy ah. Terus orang udah ngomong. Kabayan langsung naik ke tangkal nangka. Nyokot hiji nangka nu pangkolotna. Talila anu boga kebon datang. Kabayan langsung turun di tangkal nangka. Aduh, opasnya. Aya nyindit panah kasih galak deui ah. Hei, aing, dik maling lain. Henteu Nyai, henteu. Sia ngakuek nyopet mah. Bener Nyai teu bohong ah. Dek naon sia? Demi Nyi Iteung. Sia mau pamajikan. Hai, milunya ka urang langkai mah Pak RT. Ah ulah tuh Nyai ah, sah. Ulah. Abdi teh nyopet. Mana barang buktina? Iya. Tuh Nyai bener teu nyopet abdi mah, mana barang buktina? Oh. Tong serius nih. Waninya. Mungkin terus balik. Ulah ka deui sia. Nyai. Kan balik ka imahna dipapag ku emak jeung Iteung. Menang teh nangka teh kabayan. Tuh gede. Kalau sih. Mana atuh ayeuna? Tuh, itu. Oh, can nepi teh nangka teh mah. Tapi kumaha kabayan? Pan teh teh menang nangka, dipajieun tinggal ipanya teh tos nepi ka dieu nangkana. Hor, ari sia ku belet-belet teuing atuh piraku nangka hidung sorangannya. Pan ke sekolah nangkana pelaku teh nyawa jalan balik mah. Hor, piraku Ya, si nangka teh hidung mah mah. mimpi naon kuring teh boga budak anu Kulon. belet sia. Mak langsung mangkat. Hatur nuhun karena perhatosanana. Ieu tampilan ti kelompok abdi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.